Numantak Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana eukeur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah 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 ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula burang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Syabdul Qadir Tuan Syabdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Syabdul Qadir wager bae julig sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu